Saban poe hirup teh kos kieu wae. Pagawean eueuh. Bu Haji can nyita keneh wae di ieu ka sawah. Ieu teh. Oh, paragi kamari teh urut dodorong leutak. Nya ieu mah lain waktuna ngadodorong leutak. Ena mah waktuna ngarambet ka sawah teh. Amat. Bari mawa gemu. Iya. Iya, kamari teh si Wari dijemput sia berenanya. Heueuh. Nyamma dikuhapekeun geuning budak. Iya, mentak dipu HP ke nama. Naon? Si Iem keur kaluar. Heeh. Piraku budak di dia sorangan we. Nya atuh ajakan kumaha. Tadi diajakan tak ku mate, nempo si Is tas sorangan. Mate nyimpang we heula. Neng, daripada mimilu jeung mama kedeungnya mate arek aya perlu heula ka Bu Haji. Neng geus di sieu di si Is heula nya. Heeh nya geus kumaha di HP ke di si Is. Mangkat tak kasih Bu Haji teh. Heeh. Amplok tadi balik. Aya si Wartiem didinya keur ngobrol jeung Bu Haji. Nya geus jadi ngalilun nimbrung ka dinya. Heuh, alhamdulillah. Geus beres eta teh kan emak langsung ka si Is. Cek si Is, "Mah si Warda mah geus dibawa ku si Ahmad tadi." Cenah kitu. Liwat ka dinya sengaja cek wing teh. Sasa ieu budak aya di dieu geuningan ditanyakeun teh. Oh, cenah dipuapekeun ku ninina cenah. Ya emak mah ieu nya ulin oge lain ulinan kitu ya emang aya perlu kitu. Ari si ieu mah kan ulin oge. Heeh, mana kitu. Nya heueuh, mama peda we keur aya perlu. Da keur eueuh perlu mah nya di imah we. Rek nanaonan kalang kuliling teu gablek duit, teu gablek beas. Ngarerakeun geus sae di imah. Eta rek moal eta nek naon? Rek moe aron tadi geus aya aron tadi. Ye, ari nyangu teh nasi iem kitulah. Loba-loba teuing. Nyao manehna mah kos kitu. Nyadang asal si Wartiem ge nu nyangu kitu kalobaan wae. Ari mama nu nyangu pas-pas wae da. Padahal mah nyangu teh sagelas setengah, ulah loba-loba we. Nya ari segelas setengah mah tuh siapan gembul. Maju we untuk ieu mah. Biasana kan saleter ari ku mama. Si ieu mah saleter ge leuwih. Nah, heueuh. Nya jual we tuh mah arona mah. Hah? Jual. Bikin tuh ka entog, dibikeun ti bangsa utik arona. Aya naon Iem ka dieu? Masalah rek nitipkeun si Wardahnya. Ulah sok buru-buru sangka. Nyelain kamari si Urang Maodah. ka dieu oge tos mere beas. Di mana? Jadi mampir we da panas. Di mana? Eta nu payah nu beunghar. Si Narian mere beas. Kuehna loba lumayan aing mere beas. Teh mah saleter kitu oge sembako. Terus sok loba omong sia. Kue apa salawat mana teh? Oh, sedekah meureun. Sidakah tiluna. Mere beasna baraha? Saleter. Ieu na gede-gede teuing. Sia. Keur nya neng. Suka teh nitipkeun di budak ieu. Boga daging pan, dahar jeung daging. Oh nya heuh atuh. Mana keur naon? Nya ke kieu we aing mau gawe Udah sok fitnah, urang nitipkeun si Wardahnya. Nya lain kamari indung maneh nitipkeun ka dieu. Maneh ka mana sih? Kamari? Heeh. Kamari teh urang teh nya pamer tas. Pamer tas. Tas nu kamari teh ya. Berlian teh pas kitu ente kasetoran demi lieur dicokot deui. Ya hongkona di lembur make tas nu kos kitu maneh mah. Boga duit teh. Maju we gadag rek naon. Ieu soalnya isukan kan si Wardah teh aya acara asup di sakolanya. Urang hayang meuli gelang. Sakola mah geus kamari-kamari sih mah sok alesan wae budak wae. Budakna ceurik wae yang ditungguan ku mamahna. Nya Neng. Ento oge. Ento cenah tuh. Sia mah alesan wae. Eueuh teu boga duit anjing minjem ka Bu Haji. Urang geus era nginjem ka Bu Haji teh mah odang sembungeun. Nginjem ka Bu Haji teh soalnya Bu Haji mah naon nginjem 300.000 ge. Anakna meuni gede. Mang dianakan? Jadi anakan. Urang mah henteu da. Untuk cek saha. Dianakan. Ya Ahmad marek nanya. Naon, Mak? Emang benar si Arek menang warisan? Mate geus tong sok di Arab-Arab Nyalain eta si Wartiem geuningan. Naon? Ngomong wae cenah. Mending geus arek meuli ieu meuli itu cenah majar teh si Ahmad arek menang warisan. Mama kos teh nyawa anak mah wae kos kitu Tapi geuning kamari ge si Bella ngomong cenah heueuh arek menang warisan cenah. nya hayang nama sugan we heueuh nya lamun heueuh teh mah nya aya meureun tah keur modal usaha
Lamun bener teh Nya mah. ku mama didoakeun ya mudah-mudahan kabagean gitu. Heueuh, Lamun Ma. memang bener mah. Heeh. Tapi lok sia kabagean aman. Nya ai menurut dina eta mah non silsilah keluarga mah nya aya sih bagianana. Nya heueuh kudu kabagean. Heeh. Da sia ge lain dulur Nya jauh ieu da heeuh. dulur deket. Dulur deket. Namun si Bella mah karak Heeh. rada dulur jauh. Heeh. Nya Manehna mah di heeuh. bawah kalian. Oh nya heueuh. Tapi gini manehna geuning anu agul mah manehna Ah, rek nya nyeun apa? rek nyeun ieu. Pugu manehna nu nyaho informasi ti heulana, da urang ge ketinggalan pugu. Ma oge nya mamagahan we ka si Heeh. Wartim ieum. Ulah sok di arep wae Ya gitu. heeh, mending-mending ai Nya bener-bener. heueuh ngaranna duit warisan mah ieu. Ya heeh. Dulur oge pa ieu parwog-rewog ari duit kos kitu mah. Nya heueuh. Apaan mah ge boga warisan nih? Ari sia warisan ti mana ti Bang aing lahan ge saemblog ieu. Hari itu sih itu nu sapetak di ditu. Nubu haji goblok. Heeh nya. Nyepir aku aing lamun boga lahan gede mah dijual ku aing pake nyeun imah nu gede. Nya heueuh. Nyeun-nyeun warung di dieu nya mah sing gede teh tah. Ye warung di lojokan moal laku sia teh sanuaris nya, mareuli. Sugan we engke nu ka sawah ge ka dari yeuh pan. Harita kan geus pernah harita. Naon? Dagang seblak si Wartim. Jeung ngararanjuk wae tetangga. Oh, pugu ayeuna mah kos kieu. Ari di lembur mah kitu, ari dagang kuduannya dianjukan. Ya heeh. Nya heueuh ari di lembur Jadi mah. kudu modalna gede Oh nya heueuh. Is, emang maneh teh nyaho anu beunghar naon? Nyaho nama teu nyaho sedekah napan. Kamari si oker sadugna oge salawatna 500.000. Piro ku teh 500.000 bangkrut meureun batur Ya Asia sugan, mah. kan sawahna lega maneh teh. Nya lega ge mau kitu-kitu teuing bisa banget. Paling 50.000. Maneh teh ka mana-mana. Entu aing muriangan wae yeum. Muriangan wae, boga salaki sih nu ngeukepan. Heeh bener. Ya cuaca teh ai beurang panas, ai peuting Kan ieu tiris. ngaranna teh cuaca katiga. Heeh. Ya heeh, ke usum hujan bakalan panas hareudang maneh. Heeh. Komo lamun tugas duit hareudang mah nya maneh nya. Lain deui eta mah panas. Maneh teh jalan-jalan memang hidupna di imah wae sia. Jalan-jalan teh ngabiskeun duit, bejan aing teu boga duit Asia mah. Boga duit wae. Yeuh, halis maneh kudu make konstrukturel tak eta supaya lurus. Yang Yang bisa dangdat ge kurang di make up geura ge. Ya lempeng-lempeng teuing aing mah eu bengkokan. Soalnya gawe mah. Eueuh naon? Antar anak urang Ka mana? ke sekolahan. Jor we rek naon aing ka sekolahan. Soalnya orang sebeudang mah sok beurang wae sok jam 8 jam 10 kan seneng mah. Kumaha udah di pandiana, dibere sarapana. Guyurna neng lamun mamana hudang beurang teh. Maluan ieu bisa ditelag. Cieun main nama. Kumamah nama. Ciga bapana sih nya. Heeh, ciga bapana. Mana boga ti heula nya. Kami cuma bisa banget. Ih heueuh. Lama sih teh. Nyaho teh nu purah pesawat teh ya. Pilot. Piraku asuh. Marukan. Sia teh mun kasih. Lain si Jepri mantan sia teh. Hah? Sabar juri gitu di mata kayak di sawah oke lain. Kayak di sawah kurang belut. Heeh. Nyaho bae geuning kan. Orang pada wae teh kapaksa kawin jeung si Amar nama. Da balik di Arab terus jadi parawan kolotnya kan menakut. Selain gitu untung teu kawin teu jadi kawin jeung si Jepri sih ya lamun jadi anak si pasar. Udah ada kayak kos korek kadut mah. Mun kawin jeung si Jeffrey. Sasa guludug. Anaknya gelis. Oh, geulis. Duh, mah paling ge warisan ge lamun bener teh mah meunang paling ge bara duit beureunan Nya bara duit ge lumayan amat ke resiko. Heeh sih ngan, Nya, tapi kan heueuh. tong diarep-arep teuing. Ye, nya mama tuh di ngarep-ngarep tawa si Heueuh. Wartim nu ngarep-ngarep. Oh, pugu ge. Ya heueuh, malah mama ngabejar ulah sok ngarep-ngarep ari duit kos kitu mah. Heeh. Gitu. Untungna meunang henteu ge teh. Ahmad, Naon? kan aing ngomong kamari ulah sok loba omong tentang warisan. Ih, pugu ge aing ge teu nyaho, si ieu ujug-ujug nyaho Ya, wae. Bela nya aing nyaho ge teu nanaon atuh Bela, da aing ge seug teh moal ngarep-ngarep ieu duit warisan mah. Eta mah Encan dumuk, duit nage can katempo ku mata, encan katempo ku mata, makana ulah sok ngomongkeun we anu encan tentu, nu encan aya, nu encan buktina. aing kieu oge da nyaho ti sia-sia. Kene kamari sia kaceplosan lain ngomong ka aing. Henteu. Sia masuk di popoho. Sia ngomong wae. Ih, pugu si iem ho. Si Iem nyaho ti saha lamun Teu nyaho. Ih, emang urang ngomong sokanan. Kamari teh emang ya tiluan ngobrol jeung Bu Haji. Si Iem ujug-ujug ngomong kitu cenah.
Nyahoti mana si Iem lamun lain nyahoti sia. Paling dia ti sia lain. Mah udah mah ngomong wae paling kieu tuh. Si Ahmad tuh arek boga bahagia, arek menang warisan. Cokot ku sia duitna. Hayu bisi beak ku si Bella. Ye, mama aya ge kasih Ahmad ge Ahmad ulah sok diarep-arep kitu ari duit warisan mah bae. Kabagian syukur teu kabagian nya teu nanaon kitu mah ngajarkeun oge. Ke ka unggal jelema ke teh nungtuna mah warisan eueuh, era kene sorangan. Nya anu ngomongnya sia Bella lain aing eta Bu Haji ge nyaoti salamun lain tia sia. Wing mah ngomong teh ka si Iem, wing mah nyaho jelema eta mah apal mata duitan. Komo deui warisan mulu-mulu juta. Mah udah saruana, pasti pake ngaruag imah. Yeay, Ulah eta mah duit si Ahmad. aing mah ulah pake henteu ngaruag imah. aing mah henteu. geus, Teu ngarep-ngarep aing mah henteu. Ahmad kade. Naon? Ulah sampai sia lamun cenah heueuh eta duit beunang ulah sampai ka ku si Iem. Cenah mah oda bere-bere 100 geus, ulah gede-gede teuing. Seug aing mah 100 mah boga kene itu di kasur ge 200. Ini ngomong kana warisan berarti mah oda hayang. Teh mama cuma ngomongan doang ngelingan ulah sok diarep-arep jadi manjang. Gitu. Si Ahmad mah nek dibalikeun motor jeung digawe Oh, nya syukur. Syukur. Kene duitna. Syukur Bella, syukur. Duit minantu mah. Asa kangen ka salaki teh da geus baminggu-minggu encan balik keneh wae telepon nih. Piraku kudu titah balik ka kayang teh hidang we sorangan. Telepon ada kangen ah. Halo. Hoa, moal uih. Manitos baminggu-minggu. Nya atuh da pagawean malah aya perena ah. Uih heula, gampil ke deui, indit deui. Nya hayu diantos. Arek ipang masakeun naon? Oh, mohon sayur asem. Jeung teri. Sambal. Salapna naon? Oh, mohon hoyong jengkol ngora. Ayo siap-siap. Ayo diantos, ke geus masak deh hantu uih. Ayo. Assalamualaikum. Balik sore arek neangan dengan sangu ka mana nya? Tuh warung nu belah kulon tutup wae. Tuh aya endul tuh urang pegat ah. Ya geus nya, aya mah urang ngomong ka Mak Odah tutup mulut, ulah sok loba omong bisikan nyahoan anak Mak Odah anu panggeulisna. Geus tong sok Ya. diarep-arep we makanan Pugun teu ngomong oge pugu geus nyahuan kamari ngomong wae jeung Bu Haji. Mantep teh ngomong we ka unggal warung da jelema eta mah pasti ayeuna kurang warisan cenah aing jadi jelema beunghar cenah sok we. Moal henteu sih emang heueuh si jemaah eta mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Haji. Waalaikumsalam. Kenal sih ieu. Eta Mak Odah ngajurung-jurung si Ahmad ditanya nyokot duit warisan ka Subang Bu Haji. Tah geuningan sia nu ngomong-ngomong kene. Majar teh ulah sok ngomong ka loba jelema cenah maneh-manehna kene. Lain Jaroos da marek menang warisan. Lah iya Mak Odah dengikeun nya uing mah jadi kieu ngomong. Nya ulah didiukan goblok ieu wadah sangu aing. Tuh hidang si Bella mah. Malaysia. Ya dengikeun Bu Haji urang mah ngomong ka Mak Odah ulah sok ngarep-ngarep we duit warisan nu can katempo nu can aya. Henteu mama nya ngelingan kasih Ahmad mentak ngomong kitu ge Ahmad ulah sok diarep-arep wae duit warisan. Kitu mah jarkeun emak cenah nu ngarep-ngarep. Ya mama tuh saltik-saltik acan Bella kade si omongan kade. Mau tuh jadi panjang Lamun menang duit warisan imah emak cenah pang benerankeun meuli GRC cenah kitu cek manehna. Ahmad emang tuh ngomong kitu nya. Nyarawa teh jadi panjang. Aya oge duit warisan eta saker meuli motor si Ahmad saker jalan-jalan, saker nganjang jadi didukung. Ku dulurna didukung. Ya, Aja ngojek boga ya, motor sih dengikeun. teh. Mak, uing mah kajen. Cenah si Iem geus teu sukaon ka si Ahmad. Kajen nek dikawinkeun jeung si Iis, uing mah kajen. Astagfirullah, Mak. Ari sia mah teh hideung. Astagfirullah. Nya kitu. Ari sia eling teh sih. Ya uing atuh udah sebel mah eta Mah Haji aja dewe Mah Haji ya Bu Haji uing mah geuleuh we ka Mak Odah teh naon. Tuh nya di tukangan uing mah ngomongkeun kitu tadi ke cenah Ahmad hayu cenah cokot duit warisan ka Subang cenah urang beneran imah ieu emak cenah balocor wae. Alhamdulillah nya 65 tahun mama tara geuleuh ka jelema. Nya heueuh, kamari pan ulang tahun. Kene sih ya. Heeh, tapi meni teu inget si ieu meni kuat teu inget-inget. Acan aing ulang tahun kamari. Asa teh jag-jag we nya. Oh, alhamdulillah Oh, Bella. pajak kita, nya. Karena mama jelema bager teh kieu tah. Mentak alhamdulillah 65 tahun teh mama tara nyerikeun hate batur Bella. Kayak iya mun 24 tahun kok semua. Wah, geus seripu. Iya, Kariput.
berhubung mama meureut tarang ngadahar daging, tarang ngadahar lauk emas, da Mantap. angeun-angeun. Kolot baheula mah nya kunaon tara boga penyakit gula nya. Tara boga penyakit konengnya. Ya karena dijaga makananna oge. Dijaga mama jeung meulin awa duit. Nya emang heungar ngeraskeun memang ngeraskeun. Gitu. Geus nama uing ngomong teh hareupkeun Bu Haji nya, Bu Haji apabila cenah mah odah ngomong hayang warisan dicokot kabeh ku manehna duit si Ahmad ku Bu Haji omongankeun. Ya kamari keur ngobrol tiluan di dinya. Saha anu tilu ngobrol? Si Wartiem nya Bu Haji. Ya heeh. Nya si Waktu mah super gosip manehna mah hayang nyahawai keadaan tentang Nya wajar ka salakina si teh ulah kana teh ya Bu Haji kan eta nek dibelikeun motor ieu nya si duit teh teh kumanehna dijual deui nu geus Bu Haji u ajina pamajikana nya ya nama itu ngaranna sakit pamajikannya mah ngomong wae mata teh yang geus jadi teh panjang kieu mah kada ceurik si Ahmad mah untungana yo dengekeun untung nama kayak anu nek paeh teh jadi hirup deui nyaho kieu teh anu paeh heula itu nah amun jelema itu paeh ke menang warisan eta geus ngap-ngapan mah manehna teh Ari sieu teh hararideng. ayo suga teh geus Geus sugan teh aing mah geus maot. encan ngap we doang hidang tuh Teh hidang. ampun Gusti gue cekeleukeun deui tapi mama alhamdulillah sehat we nya mah sabari sulit jeung ieu na oge ngomong-ngomongkeun we uing di tukangan masih bela judes ulah mah ulah kitu tah tidak setengah geus alus di wae ye masalah nganjuk di wae ye pamere aing bela si Oh, mah usaha. curiga wae usaha ge bajuna teh aralus jeung sampingna teh aralus wae pamere nya mah kamari nya Ya heuh menang ti sade lamun lain menang ti Bu Haji mah mah tara kurdat kredit. ya heuh pir aku kudu model ku si Ahmad menyokot baju eta ulah pake diuk Ih, tong seogohan sugahan digandong, ini kan gede, terus kudu digandong. Iya, engke balik urang ngadahar lauk, ieu. Urang ngadahar daging domba. Ning beukit ada daging domba. Ya heuh, ning udah dibere, bapak mani ulah dibere. Urang duaan ngadahar di jero kamar. Nya. Tah, ieu aya kue ieu. Ke kue jeung Neng. Ayeuna mah ieu mah ulah jajan. Mending ngadahar kita kue sedekah nya. Ameh pinter Neng ngadahar kue sedekah teh nya teu. Rogoan. Cerik deh ge. Ulah cerik. Heeh. Capek tuh sih. Capek lah. Bang tidur kadinya capek. Tuh kue loba tuh. Ingat ya, pesan mama. Ulah bebeja kama odah boga lauk. Daging domba. Ada yang itu? Ada yang Naon coba? olah bebeja, amun menang sedekah. Pintar banget si gelis teh. Enggak. Rek jadi naon sih neng gedena? Dokter, Dokter gigi apa dokter naon? ya dokter biasa. Dokter rumah sakit jiwa we neng.